A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Jauharatut Tauhid, halaman 25. Fafihi ba'dul qawmi yakil khulfa wa ba'duhum haqaqa fihil kasfa. Fafihi ba'dul qawmi yakil khulfa wa ba'duhum haqaqa fihil kasfa. Pian laguna. Fa fihi ba'dul qaumi yakil khulfa wa ba'duhum haqaqa fihil kasfa. Fafihi ba'dul qawmi yakil khulfa wa ba'duhum haqaqa fihil kasfa. Faqala iyazim bi qawlil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhairi. Faqala iyazim ya bi qawlil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhairi. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulpum muntashib. Wajzim bi anna awalam mimma yajib ma'rifatu wa fihi khulpum muntashib. Famdur ila nafsika summan taqili lil alamil uluwi summa sufli. Fanzur ila nafsika thumma taqili
lil alamil ulwi tsumma sufli ulwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fihi maka eta tetep ku sabab iman taklid tea ada merujuk kana bait nu halaman 24. Fa fihi maka eta tetep ku sabab iman taklid tea ba'dul qaumi ari sawarehna kaum ari sapalihna kaum. Maksud kaum di dieu teh ulama. Fa fihi maka eta tetep ku sabab iman taklidna tea. Fa fihi maka eta tetep ku sabab iman taklid tea ba'dul qaumi ari sawarehna kaum. Kaum di dieu maksudna ulama. Ba'dul qaumi ari sawarehna ulama eta yahki ngahikayatkeun atanapi ngainformasikeun atanapi nyaritakeun itu ba'dul qaumi eta yahki ngahikayatkeun ngainformasikeun atanapi nyaritakeun itu ba'dul qaum al khulfa kana ikhtilaf. Al khulfa kana ikhtilaf. Ikhtilaf teh maksudna perbedaan pendapat. Al khulfa kana perbedaan pendapat. Wa ba'duhum sareng ari sawarehna ulama sareng ari sawarehna deui para ulama sareng ari sawarehna deui atawa sapalihna deui itu para ulama eta hak koko nganyatakeun eta hak koko nganyatakeun itu ba'duhum eta hak koko nganyatakeun itu ba'duhum fihi dina iman taklid tea fihi dina iman taklid tea Al-Kashfa
kana ngabukakeun pepertelaan. Al-kasfa kana ngabukakeun pepertelaan. Bet anu ieu halaman 25 aya masih keneh aya hubunganana sareng bait atanapi bet halaman 24. Jadi moal kantos dijelaskeun margi kamari atos diserat. Bahkan ditami sareng halaman 20 genep bet anu pangluhurna faqala iya jazim ta eta. Anu kapungkur diserat anu sabaraha ihtilaf sabaraha perbedaan pendapat genep ngajelaskeun masalah iman taklidna jalmi. Fa fihi maka eta tetep kusabab iman taklid tea ba'dul qaumi ari sawarehna ulama atanapi kaum yah eta yahki kela. Oh jadi khobar mubtada kedua. Mesin tengah ngeeta genan teh sasios kieu. Fa fihi maka eta tetep kusabab iman taklid teh ba'dul qaumi ari sawarehna ulama tanapi kaum ba'du teh mubtada muakhir tina fa fihi tina khobar muqaddam. Yahki anu tiasa kitu. Teuking eta nu saya mah teuking jadi khobar deui. Yahki anu ngahikayatkeun itu ba'dul kaum al khulfa kana ikhtilaf atanapi perbedaan pendapat. Koma wa ba'duhum sareng ari sapalihna atau sawarehna deui ulama aya eta hakoko nganyatakeun itu ba'duhum fihi dina iman taklid teh al kasfa kana ngabukakeun pepertelaan lah sami sakumaha kapungkur tos dijelaskeun nu tos dicatet genep ikhtilaf genep perbedaan pendapat dina masalah iman jalmi anu taklid. Anu nyebatkeun sah, anu nyebatkeun henteu sah sareng penjelasanana. Janten perbedaan pendapat ditami wengke dina bet anu halaman 20 genep dina bet anu luhur faqala iya jazim teh sareng saterusna. Fa fihi ba'dul qaumi yakil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kasfa. Fa fihi ba'dul qaumi yakil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kasfa. Faqala tuluy ngadawuh faqala di dieu tiasa bimakna tsumma. Faqala tuluy ngadawuh itu ba'duhum. Faqala tuluy ngadawuh itu ba'duhum sawarehna deui ulama iya jazim in harfu syartin biasana ge sok aya jawab syaratna dipayun in harap tukang ngajazemkeun kana fiil mudhari di dieu. Ari in sok ngajajemkeun biasana kana fiil mudhari 2.
Harap tukang ngajajemkeun aya 18 dina jurumiyah. Dina imriti mah nyebatkeun 20. Eta anu 20 atawa 18 dibagi 2. Aya anu ngajajemkeun kana fiil mudhore hiji, aya anu ngajajemkeun kana fiil mudhorena 2. Di dieu in masuk ngajajemkeun kana fiil mudhore 2. Jadi fiil mudhorena 2 sok dijajemkeun. Ngan dina anu sok ngajajemkeun kana fiil mudhore 2 sok sanajan tadina disebatna huruf jazm geunina jurmiyah kumangko wal jawazimu sama niata asar. In sareng baladna osok ngajajemkeun 2 fiil mudhore. Anu sok ngajajemkeun kana fiil mudhore 2 atuh. Sok sanajan tadinya disebut harap tapi eta teh aya anu disebut harfu syartin, aya anu disebut ismu syartin. Aya harap syarat, aya isim syarat. Kumaha perbedaanana? Ari harap syarat mah dina lebah eta amil nu ngajajemkeun teu kagungan tarkib, teu kagungan jabatan kalimat. Ari isim syarat mah kagungan tarkib struktur. Harfu syartin anu ngajajemkeun kana 2 fiil mudhore diantarna in jeung izma 2. Sasesana anu ngajajemkeun kana fiil mudhore 2 eta disebutna isim syarat. Seperti man, ma, mahma jeung satuluy. Terus dugi kadinya acan jurumiyahna. Pakola tuluy ngadawuh itu ba'duhum iya jazim lamun mesti itu man. Iya jazim lamun misti. Iya jazim lamun misti itu si jalma, man belah si jalma. Sabab fa'ilna teh goib man gitu. Biqaulil ghairi kalawan atawa ku ucapan jalma nu sejen, kalawan ucapan jalma nu sejen. Tah di dieu aya jawabna. Buan keur mana doman teh kudu man benar-benar jeli. Kapa maka cukup itu wih kana halaman 24. Kafa maka cukup itu imana jalma. Jalma naon? Jalma iman, jalma anu taklid. Kapa maka cukup itu imanna jalma. Wa illa wauna wa harap atop. Wa illa awas panjang di dieu yeuna logatna. Wa illa sareng da hakikatna mah di dieu teh aya kalimat anu disimpen, anu disumputkeun di mustatir. Wa illa sareng lamun henteu mesti. Jadi ngalogatna di dieu mah lain illa kecuali. Wa illa sareng lamun henteu mesti. Wa illa sareng lamun henteu misti atuh, mesti teh bahasa Sunda. Mesti teh wajib dimaksudna mah. Pasti balikeun itu
biqaulil ghairi tak kadinya wa illa sareng lamun henteu mesti itu qaulil ghairi lam yazal tuh maka deui lam yazal maka moal eureun lam yazal maka moal eureun-eureun saha nu moal eureun teh itu si jalma anuan fa'il itu si jalma fid boiri tekeng dibitukeun dodna imah do fid boiri tetep aya dina kabingungan tetep fid boiri tetep aya dina kabingungan alias kasasaran bingung teh kasasaran teh doir tos faqala iyajim ya biqaulil ghairi wihan deui faqala iyajzim biqaulil ghairi kafawa illa lam yazal fil ghairi faqala iyajzim biqaulil ghairi kafawa illa lam yazal fi ghairi terus wajazim aya benten deui wajazim sareng kudu nekadkeun anjeun fiil amar wajazim sareng kudu nekadkeun anjeun bi anna awalan kana saenya-nyana anu pangheula-heulana bi anna awalan kana saenya-nyana anu pangheulana mimma tina sawarehna perkara mimma min ma asal nama diidgomkeun buang nuna mimma tina sawarehna perkara tawa mesing teu dilogatan tina oge kieu ya mimma sawarehna perkara yajibu di dieu mah yajib apaan nadoman yajibu anu wajib itu emak yajibu anu wajib itu emak khobarna tina khobar anna tansibul isma wa tarfaul khobaro di dieu diropakeun eta ma'rifatun ma'rifat ka Allah eta ma'rifatun ma'rifat ka Allah titik eta ma'rifatun ma'rifat ka Allah ari ma'rifat mah cenderung aya dina hate biasa digambarkeun diilustrasikeun keyakinan anu tina tauhid sam'iyat Allah aya kitu
Engke perbedaan pendapat di dia gede. Wa fihi sareng eta tetep tina bi anna awalan. Nah, ngadama rujuk tak kadinya. Wa fihi sareng eta tetep bi anna awalan. Maksudna kieu, wa fihi sareng eta tetep dina sanyana anu pangheulana naha ma'rifat atawa nadr munadoroh atuh nadroh nadr ka dijelaskeun wa fi sareng eta tetep dina bi anna awalan tak kadi yang ada merujuk tret kitu ngada mah garis naon we khulpun ari ikhtilaf deui bae khulpun ari ikhtilaf khulpun ari perbedaan pendapat. Muntasibun jadi naaj tina khulpun. Muntasibun anu ajeg atanapi nu anceg. Tadi dia dijelaskan saeutik. Dina masalah atanapi dina mempermasalahkeun apakah atanapi naha urang teh sebagai jalmi atanapi umumna makhluk Allah naha ma'rifat heula atanapi nadr heula ari nadr teh ningali mikir-mikir gitu. Nah mending mikir-mikir heula nah ma'rifat atau ma'rifat heula terus mikir-mikir heula atau ma'rifat heula atau mikir-mikir heula ma'rifat. Di dieu teh aya 12 pendapat selesna. Kartos teh maksudna kedah paham ieu rada jero jauhar tauhid mah. Ma'rifat teh kieu. Ma'rifat teh apal atuh paham kana sifat-sifat nu wajib di Allah, sifat nu mustahil di Allah, jaiz di Allah, sifat nu wajib di Rasul, mustahil di Rasul, wenang di Rasul. Nah mending eta heula atawa langsung kana ciptaan anak kana makhlukna berarti akal diolakeun intina kieu naha akal heula naha wahyu heula kitu horeng aya 12 dapatlah seueur teuing nya uyang engke dina kifayatul awam tah atanapi dina umul barohin. Nah ningali ka makhluk diteliti makhlukna atau memang urang makrifat teu nganyahokeun sifat-sifat nu wajib di Allah jeung satulina. Aya 12 pendapat ngan disimpulkeun urang nginduk wae kana aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah anu dirintis ku Asy'ariyah. Tadi dijelaskan dina kitab Padadan di dia. Saur pendapat Imam Asy'ari, ari Imam Asy'ari teh nyaeta syekh atanapi pamimpin Islam anu mencetuskeun dirina perintis ahli sunnah wal jamaah cenah ma'rifat we heula gitu baru tos ma'rifat engke nazar mikir-mikir ningalian alam gitu nu wae dina jawar tauhid engke dina halaman 27 dituluykeun da ieu mah aliran ahli sunnah wal jamaah jawar tauhid sok sanaos kitab Tijan cenah anu nyebatkeun Mu'tazilah padahal mah sanes eta teh
Emut sim kuring ngaos geuning bet bangsa Tijan nu kararitu cepeng. Teras Jauhar Tauhid atuh kitab-kitab nu sanes beda teu diaosna mah da urang mah mungkin teu cocok atawa napi kanggo naon kitu, tapi ari saya mah mangga kitab-kitab Mu'tazilah naon bae mungkin aya. Sing horeng Tijan, Jauhar Tauhid, Sanusi eta teh kanggo sanes menandingi meureunnan. Nu sae mah disebutna teh kanggo diskusi. Jadil atanapi mujadalah bisi urang eleh dina argumen anu antukna engke urang jadi jalma tuturuti munding ka dituna taklid kana atanapi kabawa sakabah. Menurut Imam Asy'ari mah ma'rifat we heula di antawisna ngauningakeun masalah sifat-sifat nu wajib di Allah teh anu aqaidul iman anu sabaraha 50 anu mingon payun urang dinadomkeun lah lumayan deui bisi urang wangsul ka lembur kapungkur geuning nuju dina pasaran tamat teh acan eta tamatnya urang eta ngapalkeun enjing berarti terakhir tos aos nadomanana dugi kana halaman 27 nya sabet deui ngan ayeuna urang aos deui tah aos heula maksud wa jazim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib wajzim bi anna awwalam mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Menurut Imam Asy'ari mah tos we ma'rifat heula sing anceg baru engke nader meneliti gitu ningali Imam Asy'ari perintis aliran Ahlussunnah wal Jamaah sareng Al-Maturidiyah. Fandur ilal fandur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa supli fandur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa sufli ulwi atau ulwinya ulwi fandur tuluy kudu ningali anjeun tah geuning nazar munadzarah hiji bae ngaosna wengi teuing jam 8 ge kuduna mah tas eta teh ngaos langsung. Fandur tuluy kudu ningali anjeun ila nafsika kana diri anjeun ila nafsika ka diri anjeun ila nafsika ka diri anjeun suman takil summa tuluy intakil kudu mindahkeun anjeun ada suman takili sote dijeerkeun dari fiil mah tara jeer kapan intakil teh fiil amar di dieu mah tuduhkanna kana anjeun anta intakil we kagok nadoman kapan darurat nadom summa tuluy intakil kudu ningali anjeun lil alami kana alam lil alami kana alam al uluwi anu luhur al uluwi al ulwi gitu eta PS atau pamaeh dina alam pamaeh hasilnya al ulwi pamaeh
Al ulwi anu luhur. Summa tuluy. Terus atuh. Asuplia atau nampi asupla gitu tiasa. Kana anu handap. Paham teu ieu teh aya hubunganana sareng bait 20 genep anu tina wajzim bi anna awalan. Saur Syekh Imam Al-Asy'ari perintis aliran Ahlussunnah wal Jamaah anu ngandelkeun wahyu sareng akal sareng wahyu bahkan tina wahyu heula. Ma'rifat we heula apal paham kana sifat-sifat nu wajib di Allah intina kana aqidul iman. Terus engke munadharah. Nazar ningali, meneliti, menganalisis, akal teh dipake, pandur kudu ningali anjeun ila nafsika ka diri anjeun. Mimitina tingali urang teh awak sakieu sampurnana dijieun tina taneuh bisa lempang, bisa bernapas kusaha ku Allah. Geus kitu geus sampurna urang meneliti diri urang, introspeksi. Tuluy kudu mindahkeun paningali anjeun lil alami kana alam. Di alam aya gunung, aya daratan, aya lembah. Tingali ka luhur, oh geuning aya langit. Katingalina langit teh biru. Teu katingali langit nu kadua mah seolah-olah kahalangan ku nu biru eta teh tungtung paningali urang. Tos ningali ka luhur aya bentang, aya bulan, aya ponon poe, aya tata surya nu sanesna. Summa supliat tuluy ningali ka handap aya daratan, dataran, aya lautan. Bet ari di bor taneuh beuki jero aya muncul cai. Oh berarti urang teh hirup luhureun cai. Kitu ngemutna teh. Oke dianalisis orang cai teh menekan ke segala arah, mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Tadi kuncinya cek dina ilmu pengetahuan alam, air itu menekan ke segala arah, di mana-mana di bor pasti naik cai teh sok sanajan henteu ngangge jet pump. Kejadian di dataran-dataran rendah mah. Mata kula jongjon teh ngirup di dunia teh gitu ngemut kadinya. Da geuning urang teh di kurulingan cai. Seperti di daerah Sidoarjo di bor ngagejlop sekian desa kulumpur lapindo desa bab jero teuing. Boating keur ngebor taneuh teh aya gas. Oh ieu teh saha nu ngadamona daya deui mung Gusti Allah kitu maksudna. Nu mawi pentingna diajar ilmu tauhid teh ta eta dugi ka dieu. Enjing urang diteraskeun kana halaman 28. Sareng sawihan dina bait anu halaman 27. Fanzur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa supli. Fanzur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa supli. Supli sote pedah di dina intakili. Batu rumah tiasaan kada mana doman. Kitu bae mudah-mudahan aya manfaat aya barokahna.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Awas heula doa sateu acan. Wih kumaha? Robin fa'na bima lam tana Robbi alimna alladzi yanfa Robbi faqihna wa faqihha Qarabatil lana fi dinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanfaateun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina ka baraya abdi dina ilmu agamana tawasana bita'alumi tawasana bitalimi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.